Ujang Mecel ngalah bogo boncel. Kabayangnya lamun misalkan pabrik rokok ditutup tahnya cing arek ngarenyot naon tak jelema cai posisinya bogo benang ini mah kucing kuring ini nolol gitu huluna tiluanana di dinya anjir nih awas wah nemenin loba Mecel dua nih anjay selebel anjir mantap ini macam gak dikeun ya bener-bener mantap mantap bener nah balakocakan kerja bakti akan bikin kolam ikan gituin Jang Mecel bener gitu pisan maksud Jang usaha gitunya Jang Mecelnya ya. oh ada yakin ayak kene ya bocor ke mesinnya saat Jang Mecel nah kadianya nyolong kegiatan tim balakocakan di buruan base campna anu alamatna di Pasir Kerud Desa Bunguraya Kecamatan Nangkap Lancar Kabupaten Pangandaran Jawa Barat ngarcak balong balakocakan bari moro boncel eta si Ujang Mecel dina rencana balakocakan budidaya ikan mas. Jadi nguhunkeun dukunganana ka dulur nu di lembur baraya nu di kota pidoana keur Ujang Mecel berikut reng-renganana naon nu dimaksudna singkasaluyuan nyaeta budidaya lauk mas. Kemana dia, weh? Eta sih kabogo neng. Wah itu kan yang gerawang geus lah. Oh bisa disangka ngameraan bujur yang naronggeng kumaha. Eta bujur nasi Lutfi. Masa kecilnya kurang bahagia. Ngopi lah cel lah. Ngopi. Dah, lumayan. Hujan weng. Hah? Amankeun lah di dieu ya. Aman ieu mau naon? Terus make eta. Make jaring. Becai mah iya lewat ieu. Si Mecel mah ongkona betaheun ya, ngecak. Waktu nahanjat ge. Jadi loba we nya. Ku jadi loba nama pan di dieu na di pendung. Jadi caina luhur. Tarik nangkep. Tarik. Edun jairna baradagna euy. Mantap.
Gurame jair eta sih. Cing mana? Tama letiknya, Pi. Coba tinggali, Wan. Yo, Jair gurame. jair dong. Wah. Mantap. Mantap. Tekagok. Lain timbala kocakan bener namun teu kieu nepi ka di tengah jalan ngurus lauk ge. Tapi kan teu areling sakapeung. Reptan euy. Iya tuh. Ya mah betul nggak ada nggak ada ngaliwat wae. Nah, badag-badag betul. Lain ada siang. Nu tara kabagian mana kieu nya? Kabagian sambal hungkul. Jika rada betul mah. Duh eta naon nu diukan bogo? Wah, yo. Anaknya anan. Eta. Naon sih eta? Bangga. Awas Kak. Lele meureun. Lele mah aya ieu atuh. Kasih lagi goreng. Kurang tuh belum mah ini. Di sambal ieu nya. Cing atuh ulah di tengah jalan euy. Tata jembatan ieu. Sensasina sisi balong. Hujan. Ngecak balong geus beres. Ayeuna waktuna dahar. Waktuna dahar ngarencah goreng boncel. Ladang moro si Ujang mecel jeung si Sarweng. Nah, kabeneran ieu mah pasti nikmat. Masalahna dibarengan jeung sambal khas Pangandaran Jawa Barat nyaeta sambal rombeh jeung oseng pakis. Memasakna tentuna Neng Amoy jeung Neng Denok. Yuk kadarieu. Dalahar. Mantap, ponyo, peen pokona mah. Ini kayak yang begi ya. Bisa karek semarang gitu di fotoan kalau kamera. Hei. Ente nu gede beuteung guru tah. Mana si Nani? Buat Nan. Cicing kalah kemana pan ngariung? Mari kalau kabur. Teraruang guys. Teraruang. Anjing eta kita acan. Ya barang lo euy. Koek barang heula. Alo pada mau di ituan. Ngajin lah. Lo kana ieu mau batu piring kana kuat. Modangnya. Mana tuh mas? Kita sampai. Kada naon ieu kana. Geuleuh cenah. Oh. Geuleuh kumaha? Ah, betul. Nu orang mah. Itu hiji deui wa. Ih, teuing kumari. Ua-uaan teh. Hai, senangnya dalam hati kalau beristri dua. Oh seperti dunia ada yang